Aing Gusti diputuskan ka Bogo. Bro, orang mah ninggalikeun si Sebul. Aya nama asa beda, Bro. Gelang-gelang wae nya. Tadi geus gogorokan si dan stres. Teuing kunaon bu orangnya teh apa? Juga nama keur keluarga, jeung keur aya masalah di keluarga nanya. Teuing diputuskeun gitu. Teuing teh apa? Tapi samperkeun. Ayo wae. Ayo samperkeun. Yuk. Ayeuna karunya gua kasih sepuh sen bunuh diri we ayeuna heuh. Sen ngajonglokeun maneh ka sawah gitu nya. Da aing teh da daripada mikiran cinta menikah mikiran ayeuna corona. Lieur mata kan. Buah, oi, maneh kunaon? Aduh. Teh saha? Kunaon maneh, Bul? Karek putus euy. Aing kan bae katar putus mah da geus kuduna meureun. Mata geus kitu ge geus mungeun awewena. Nyeri hate euy, nyeri hate diputuskeun teh. Tah kudu ka si Usro mah teu boga kabogo. Ayeuna mah unggaran mah lain bobogohan. Ayeuna mah mikiran heula neangan duit kumaha dan ge awe mah pasti nyampeurkeun. Eta ge heueuh sok dipikiran. Daripada maneh mikiran kabogoh teu pararingkung mah geus maneh mikiran anu aya ayeuna mah. Aya naon? Ayeuna mah da kieu sistemna ieu urang mah daripada mikiran kabogoh mah henteu penting lah cik urang mah. Mending kena ayeuna mah neangan duit we ajang usaha. Usaha naon? Kang euy. Daripada ke corona kieu lieur urang ge ayeuna mah usaha naon deui. Bae ayeuna mah we atuh ngilu usaha atuh. Heeh, kayak mun urang aya usaha ku urang diajak maneh daripada mikiran cinta lieur mah. Bae ayeuna mah cuk urang mah kieu bul daripada mikiran cinta mending kena ayeuna maneh mah lepaskeun lah kan bae awewe mah berarti lain maneh anu terbaik doakeun we sugarane itu awewe anu terbaik jang maneh. Amin Kang. Yang aya nama pasan teu arareuh ka usum corona kieu mah. Coba keur teu boga duit, abah teh itu coba hirup sorangan. Susuganan atuh ayeuna mah menang pasen saketing ayeuna mah. Mana geus di mana? Ngarona we biasa nengan bangsat Jeung saha ngarona? sorangan we Mana gini aya nama loba awena kan urang mah boga si Abah. Abah. Apal teh si Abah? Henteu Abah mana? Abah Aceng. Di mana cuy? Tuh dihareup. Anter yuk. Hayu. Awewe mana orang mana asa gareuli? Orang Burijaya mah. Aya di orang Ciberem. Saha ngaranna? Si Amora Sabaraha hiji ka bogoh mana teh enak teh? 2. Oh. Mana Gareuli boga kabogoh teh? teh? Sedikeun jomblo karek diputuskeun. Nah bisa putus kitu. Bosenan mah nyali urang nu geunteul. Paduskeun. Anjing mah sok sedih gitu. Cugan we atuh ka si Abah mah Bener. bingung euy awewe teh enak mah. Bae lah. Cinta Bah. Iya lah ya. Heeh. Assalamualaikum, Mbah. Cik marang tinggal di heula. Waalaikumsalam. Iya, sahabat, saha? Ning duaan. Di mana tengah aja ka dieu? Ada rencangan abi yo. Oh, nya sok titip Pak di pantun. Calik ya, Mbah. Mana calik. Aduh. Aya naon itu, Jang? Aya naon itu? Kun wargi yang dalam kabogo. Terus Nya teras aku mah saur ieu. hese gitu. Hese ka istrina? Nya. Nya. Tapi ayeuna tos aya. Boro-boro. Nya leres pisannya. Aya terang ti saha ka abi? Ka abah teh terang ti saha? Di Usro. Usro Nuhun. pawartosan. Nya karencangan abi teh. Nya leres penak di mana penakna Di dia? pertigaan Di eta. pertigaan nya leres. Jadi panginten kasumpingan kita teh hoyong ngabantosan ku abah, kita hoyong dibantosan ku abah panginten. Leres pisan. Nya. Aya mahar sabaraha ujang sumping ka dieu teh? Cobaan. Aduh.
Sebanyak mah biasa. Buat ujang ieu 200 teh anu biasana 200 teh. Anu biasana 200 teh si Jagur yang keluar. Itu si Jagur namanya. Oh, iya. Jagur. Lamun dibeset urug. Heureuy ya. Tuh, itu pening. Saha jenengan kabogohna? Nonik. Oh, nunik. Ya, ai jadinya saha jenenganna? Sebluk. Sebluk. Oh, sebluk. Molor wae berarti nya ujang. Laras. Terus pisan ya. Syarat nama mung dua hoyong payu ka awewe mah tarosikeun sekasih ujang ieu nu hiji. Laras. Bener. Ujang nu hiji na di dia tah kedah. Aya dua aya nama teh. Naonna? Kudu kanini nyusu wayahna teh. Wayahna we kudu nyusu kanini anu rayud. Ini urang kumaha? Bisa. Ai daekeun mah. Bisa ta anu kaduana kudu mani di Gunung Putri. Gunung Putri. Kan eta mah jeung Abah mani ka ditu mah nya. Siap, Bah. Aya foto teh. Aya di bumi. Kan yos. Ke ku Abah orang tinggalnya. Iya. Orang tinggal tuh ku Abahnya. Iya, Bah. Ci ulah ngaranna bro. Kamu kieu si ujang ieu. Siap. Aya nama orang baca tinggalnya. Mantan. Kunaon, Bah? Asup. Asup. Ada banget aing. Panyeun naon? Urang baca. Sok heureuy. No gini, no kadut. Heureuy, Bah. No gini, no kadut dihijikeun jadi no kadut. Hah, rewas. Aman tempat. Pipir. Aduh, Panyeun naon? jadi kieu aya bacang. Berat yang mana bacang? Nah. Berat mal kataikan si nunik mah berat. Awakna gede. Aduh. Sok menangan di ujangnya. Cinta jauh. Di orti mah deukeut. Cinta banget. Aya namakeun wios ku Abah urang di gawean si eta teh nya ujangnya. Nya. Engke ujang bakal payu si ujang ieu. Aslina, Bah? Aslina pisan. Tapi ka si nunik mah moal. Moal bisa berat ku awakna. Aduh, awak. Aya nama ujang boga sakumaha duit. Saki ayana we. Sakumaha eta teh hayang ningali heula. Ieu mah hitung-hitung ieu we maharna. Supaya dina amplop itu pas disiapkan. Kan yos. Jang marabang si ieu ya. Tah, si ieu teh bisa hirup ieu teh. Nya, sok aya nama ujang boga sabaraha heula. Aduh, hatur nuhun pisan ya ku Abah tampinya. Sami-sami. Ke urang damelan ku Abah saengal-engalna. Upami aya naon mah ka Abah deui we sumpingna. Dasana si gajeng batu ieu urang pesakaran teh ku Abah nya. Ya mangga. Jang meuli nah bolong. Jadi kali ieu ku Abah aya urang bakalan ya ujang. Tah ieu kudu diibakeun. Ieu teh di dieu teh aya bubak-bubuk. Bubak-bubuk naon? Samara nya bubak-bubuk isin atuh di dieu. Nya sing bener. Ku Abah dipasikeun bubuknya itu serbuk Bubuk naon, Bah? taira kaji. Aduh, tai bau teu. Ieu teh serbuk kangge diibakeun. Karya wartosannya Nya, nya ibakeun jam 12 peuting. malam naon? Bebas rek malam-malam naon ge, yang penting ulah malam minggu. Nah, Bisi maneh apel. atuh boga kabor. Oke mah boga cai aing ge. Oh, Kamen tahu dukun dikikeun mah. acan. Acan. Sok aya nama ieu manikeunnya. Nya. Ujang. Nuhun pisan. Cing bisa kade pepatahan Amin. mah rada belat. Nya. Nuhun. Sok cing Bisa pepatahan. sekolah, Bah. Ting boga-boga tereh-tereh nya sampai nama gara araruwi salam lah atuh ka Abah Salah. supaya Kudu. barokah. Kudu atuh tinggal Nya. nya Nya. Nuhun pisan, bangga Bah. bangga Assalamualaikum. Waalaikumsalam.